Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi selayana pencinta cerita Sunda tenapi dongeng Sunda versi Mang Dina Mara sahabat di mana bae alamatna kumaha ramang dangati wargi pamugi bae sehat jasmani oge sehat rohanina aya dina lindungan tenapi panang dayungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Eta bisa dipihara simkuring siang kalian wargi selenan juga ngantos cerita Sunda dina judul Silibelaan karangan Kilik Sati Sumedang bagian anu ka 30 hiji wargi selenan dina bagian anu ka 30 ulang nyarioskeun Lelita Sarip anu muka nonton dibungkus ku Ti Aki Murdasim teh nya wargi sadayana orang geningan bet boeh jeung asiwung. Nah, dia bungkusan Ti Aki Murdasim. Taku malah jeung naik carita wargi sadayana mangga jeung ngadaungkeun tang-tang Landung pangbebarahmah. Dina hiji poe Sarip inget kana bungkusan Ti Aki Murdasim teh. Kabarengan Aisyah keur eueuh dakeun nagihan karanjeng. Sarip bari muka bungkusan barang bereh mani ngajenghok. Lantaran eusina teh asiwung jeung boeh. Pegawai hati Sarip ngagetar tengarti kana tujuan Aki Murdasim. Na aki teh bet mere oleh-oleh nu kieu. Mun dibuka ti bareta matang tu moal dibawa ieu. Alungkeun ka walungan. Tapi kumaha lamun jadi mamala? Apa aing teh geus janji. Arek nurut kana papatahna keun bae rek diampihan we suganan moalna naon. Itu cek Sarip bari terus mungkus di boeh jeung asiwung bes kana peti anu geus dikunci pageuh tara ayan wani muka iwal ti manehna mah. Di saprak muka boeh teh pikiran Sarip jadi mindeng malaweung inget wae kana boeh jeung asiwung. Lantaran lamun inget kadinya sok inget kanu paeh. Sabab nu paeh sok dibungkus ku asiwung jeung ku boeh. Tapi paeh mah banda manusa datara aya manusa nu megar. Keunai paeh ge salula ayeuna we. Jaga paeh ayeuna paeh, mending jaga da ayeuna mah betah keneh. Kitu ceuk Sarip bari gek diuk dina kursi terus ngalamun bari udud. Keur ngalamun kitu red kana meja di pojok imah aya daging atah 2 kilo. Ngahaja nyayagikeun sabab engke teh malam Jumaah cenah. Teng kumaha mimitina ujug-ujug kabita nempo daging teh. Jung Sarip nangtung awakna karasa asa barirat. Imahna asa pating larekot. Jolad limpang ngadiketan daging sirana bat jadi adak kana langit imah. Kop kana daging belewek dihuapkeun kerak ngagayem daging atah bangun narang. Untung eueuh anu nganyawankeun da pugun digawe mah jarongjon di dapur. Daging 2 kilo ngan saketap geus kitu Sarip ngadiketan deui kana kursi. Gek diuk tetela teu asup. Kursina ngaritikan atuh Sarip teh heran manehna ngilikan kursi nu tetela jadi leutik. Na kursi teh bet ngariut ieu teh. Na kursina nu ngalitikan atawa awak aing nu ngalintuhan ieu. Cik pamikir Sarip terus limpangan di tengah imah bus ka kamar paranti nyuguh. Didinya ngahenen salila-lila ari awakna ngalitikan deui mani asa kokoleangan hampang. Tungtungna balik di ka asalna. Jelegaripun Sarip aya nu diuk hiji buta mani namru siung narang ngeteng matana bolotot terus ngomong ngan ukur kadenge ku Sarip unggul. Sarip dengekeun pamenta kamu. Maneh ku kami geus dibere rupa-rupa barang. Sarta maneh geus ngarasakeun nikmatna eta barang. Tah ayeuna maneh kudu sanggup narima syarat ti kami. Maneh teu meunang henteu. Kudu caos 7 nyawa ka kami ti mimiti taun ieu. Cek eta buta bari molotot ka Sarip
sihungna jiga utek-utekan bangun lapar. Atuh Sarip teh mani ngajenghok. Lantaran ngadenge syarat nu sakitu beratna. Tapi teu wani baha sabab sieun ka bina-bina. Unjuk sumangga Gusti Ratu, neng abdi teh aya panuhun, mugi keur sangadangkeun we. Ceuk Sarip bari acong-acongan nyembah. Hayang naon maneh Sarip? Nyungkeun sarantos duikeun kareng sebumi? Teu bisa ieu. Eta mah keur wates kahirupan maneh di dieu. Sebab caos anu tujuh tetap kudu dibayar. Eta mah kumaha bae carana? Sebab di dieu loba manusia. Lamun maneh bisa nyumponan anu tujuh, baik rasakeun kabungharan maneh moal aya nu nandingan. Kami sanggup ngayakeun sagala rupa kahayang maneh. Asal anu tujuh kacumponan teu kudu loba-loba, pokona asal sataun hiji. Ari sareng sebumi kang wates naon atuh Gusti? Mun imah geus beres, maneh kudu balik ka nagara kami. Kudu ngawula ka kami. Ari nu tujuh mah kudu dibayar sataun sakali. Minangka pameuli harta banda ka kami. Teh kitu Sarip. Sarip ngahulang manehna jadi bingung ngadenge katerangan kitu. Sebab asa papadimpang jeung katerangan ti Aki Mardasim. Da ceuk Aki Mardasim mah caos munggaran teh mun imah geus angeus. Jadi lamun imah can angeus mah teu kudu caos, tapi ayeuna ceuk buta kitu. Tetela syaratna berat. Kemana neangan caos atuh? Ceuk Sarip bari ngeluk tungkul. Ceuk ate Sarip bari ngeluk tungkul teu wani neuteub ka ratu buta. Sarip, jawab kumaneh. Sanggup atawa henteu? Lamun teu sanggup, harta nu geus aya di maneh rek dibawa di ku kami, sarta maneh sorangan rek dibawa deui. Mangga Gusti, mangga abdi sangem. Jawab Sarip siga nu sieum. Ngajawabna henteu dipikir heula. Lantaran sanggup jeung teu sanggup teh sarua beratna. Kawas lauk nu abus kana bubu bisa asup, teu bisa bijil. Syukur ari sanggup mah. Buru-buru neangan, kami geus butuh hiji. Sebab di nagara kami aya kakurangan tanaga. Cing eta buta bari tuluy nangtung, rek balik ka nagarana. Tapi Sarip aya kene tanyakeun pok nyarita deui. Nun Gusti, kumaha carana upami bade nyangakeun caos? Sebut ngaranna, sebut lemburna engke ku kami dicokot. Halusna mah bere ciri. Carana bere dahareun atawa barang naon bae ieu. Sebab kami apal kana barang-barang nu asalna ti kami. Moal pahilik najan di mana bae ayana. Itu ceuk eta buta les ngaleungit teu kaciri ku Sarip. Mangga candak anu ngaran Tarji, cicingna di Cilopang. Manehna boga hutang 200.000 ka abdi. Encan mayar. Ceuk Sarip kapaksa nyebakeun Tarji da puguh bingung keur nyumponan caos. Barang adenge nu nyebut Tarji, hiuk angin ngagelebu garita imah inggeu. Pating larekot kawas diendageun kulini. Lila-lila angin teleler nu akhirna jempe pisan. Sarip cengkat terus ngusap beungeut bari ngahegah. Kesang tiis ngucur nginuhan awakna, kawas tas manggih kareuwas, da bugu kakara harita kana tangan ku buta hejo anu bungkeleukan mah. Kang Tarji, kapaksa kuring nyebakeun akang. Lain tega. Tapi
tapi bingung ya teh kenyimponan caos. Cek Sarip ngomong sorangan terus keluar ti kamar jepret pantau kamar harita dikunci terus muru ka dapur ngarolis anu digawe. Heuleut saminggu ti saprak aya buta ka Imah Sarip kadinya aya nu datang entah lian iwal ti Mang Udi ngahajan nepungan Sarip. Aya beja anu kudu buru-buru ditepikeun ka Sarip jeung Aisyah. Puguh bae Sarip teriwas atuh gancang ku Sarip ditanya eta semah teh. Mang Udi aya naon Bang lusuh Mang? Jeung di kumaha urusan imah teh? Da geus meunang atawa acan? Ih Jang, Mang mah kadi teh lain rek nguruskeun imah. Sabab eta mah geus rengsek baretoge. Ayeuna mah Mang teh diutus ku kulawarga Jang Tarji sijana pangan ka Ujang. Oh, sugan teh aya urusan imah. Peda bareto aya lalakon kitu. Ari Kang Tarji kumaha ditanaon ka Mamang teh? Sanes Jang Tarji nun miwarangna nanging istrina ieu teh. Nah ya naon? Sarip begitu ngatiin. Kieu Jang. Tarji wengi tadi pupus serta direncanakeun bari dikurebkeun dinten ieu. Ceuk Mang Udi teu kabat nyaritana sabab direwong di ku Sarip nu bangun leuwas. Maot. Da make maot mah gering atawa cilaka. Aduh Kajang sadena ge hareraneun atuh. Margi ari sorena mah jag-jag waring ka eta teh. Malah suka seuri gogonjakan. Damang ge ameng kadinya. Nanging tadi enjing-enjing aya nu ribut. Horeng Jang Tarji tos pupus. Disangka ku urang ditu mah kaleleban ku munding. Margi kamarina tos meser munding ti Samoja. Nanging mundingna palid tak kapegat saah. Tak kumargi kitu Mang teh diutus ya teh ku istrina kadana pangan ka Jang Sarip. Cek Mang Udi dari anaker nerangkeun nasib nu tumiba ka Tarji. Oh kitunya. Jadi Kang Tarji teh tas karugian terus maot. Leres kitu pisan Jang. Sajabina tinggal bejaan yen aya nu maot, aya perlu naon deui? Kieu Jang. Kahiji sejang ngawartosan yen Jang Tarji tos pupus. Atuh kaduana mugi janten uninga. Artos kenging nambut ti Ujang teh sasat palid. Margi dipeserkeun ka munding. Mundingna palid. Taku kituna istri Jang Tarji teh karugian sarta teu tiasa engal-engal mayar hutang. Atuh katiluna istri Jang Tarji teh bade namut artos kanggo mulasara Jang Tarji. Tak kitu maksudna nu utami mah Jang. Cik Mang Udi mungkas omonganana da maksudna memang ngan sakitu. Oh kitu kan wae urusan hutang mah gampang. Engke we lamun geus salse urang badamikeun deui. Ngan urusan nginjem duit na sabaraha butuhna cenah. Kirang langkung 50.000 rupiah Jang. Namahi sakitu Sarip jiga nu nangtang. Cekap teh cekap ge bade dicekapkeun Jang da can aya gambaran kanggo mayarna. Nyata ge maksakeun we bakat ku butuh. Nyatana naonkeun kuring rek di bahanan. Sarip cengkat terus abus ka kamarna. Teu musri lagi sabiji deui bari ngeupel duit 60.000. Sarta gek diuk di bari nyarita. Ta ieu 50.000 nginjeman, injeman, ieu 10.000 merek. Bejakeun ka istri Kang Tarji, kuringa moal waka bisa ngalayad kitu. Lantaran geus aya janji jeung urang Sumedang. Paling-paling ge isukane pas sore nempo nu hirup kene hampurai kitu nyamangnya. Nyamang urang dugikeun atuh. Cawiya sujang teu kaditu oge. Asal artosna we kabantun. Margi artosna nu diparyogikeun ayeuna mah. Ari jalmina mah enjing pagetoge teu sawios-wios. Ceuk Mang Udi bari nampanan duit bus kana saku kamret. Nya teu naon kitu ge. Nama tugara mulang bisi duitna rek dipake karunya ka Tarji. Mohon bade permios ya tujang ya.
Mang Udi cengkat bari ngajak sesalaman ka Sarip. Geus kitu leos Indit sarta ninggalkeun Sarip balik di ka Cilopang bari mawa duit ti Sarip sedengkeun Sarip mani ngemplong hatena sabab caos geus kacumponan. Burung hasil caos karatu bisa kacumponan tenang geus kieu mah kari ngadaguan sataun deui babari jaga mah akalan we ku duit atawa pare lah kitu cik Sarip ngomong sorangan. Jager kitu jebul Aisyah datang tas ngantirkeun dagangan sang geus nunda nyiru jeung baskom. Aisyah harita nyamperkeun ka salakina. Datang-datang hari wus-wus nyaritakeun beja nu kadenge di jalan. Kang Sarip, hayu urang ka Cilopang aya bejana Kang Tarji maot cenah. Goreng patut lamun urang teu nempungan bisi ngagarkeun teu hade. Kitu pokna kawas tadi ngadenge beja tinu dagang yen di Cilopang aya nu kapapatenan. Akang ge geus nyaho sabab ieu aya Mang Udi ngabejaan. Malah mah nginjem duit 50.000. Tadi akang geus sasadu yen akang moal bisa ka ditu ayeuna. Daya perlu penting ka Sumedang. Lamun teu datang teh era geus janji ari Aisyah mah rek ka ditu mah ka ditu we bareng jeung rek ngalayat di dieu. Cik Sarip dari anaker manehna mah teu riuk-riuk ngadenge Tarji maot teh. Nya ari geus pugu kitu mah kitu anaman mah teu nanaon. Kuring rek Indit ayeuna rek bareng jeung Ceu Mami ngara loba batur di jalanna. Nya jeung we lah da akang moal bisa. Aisyah harita teu loba omong deui sabab geus janji jeung batur yen arek buru-buru ka Cilopang. Atuh gewat dangdan kop kana baskom terus ngawadahan beas 5 liter ditumpangan ku kalapa 2 hulu. Kang Sarip kuring rek Indit ya kade panat peneut janelanya. Kunci mah bawa we danu hiji deui ieu ku kuring. Nya jiga lah kade sing hati-hati di jalannya. Kitu ceuk Sarip kenceling Aisyah Indit bari ngalek baskom di isi beas. Di jalan patepung jeung Cemamih katut nu sajena ngabring awewe bungkul aya genepan kabeh rek ngalongok kanu kapapatenan. Bari ngabang berangkeun ka capek di jalan teh ngalobrol nyaritakeun di beja ngeuna anu maot. Aya anu menang beja tinu dagang, aya ge nu menang beja ti tanggana. Biasa mun aya nu maot teh sok beja pa beja-beja dina waktu nu singkat sok geus narekab. Ari Jang Sarip moal ka ditu nya Nyai? Cik Mami nanyakeun ka Aisyah sabab batur ge nyarahun yen Sarip teh dulurna keneh. Dia teh diajak ngan moal bisa ini cenah geus saya janji jeung urang dayeuh era mun janir teh cenah malum urusan dagang mah mun janir janji teh mata kerugi eta teh. Kitu jawab Aisyah sabalakana. Nya Jang Sarip mah usaha teh mani kokomoannya cul kana nanaon bakat ku getol numpuk temen eta duitna. Unggal poe usaha teh ya eureuna matak beakeun batur tapi Cemamih nyaritana takabar. Nah dipotong-potong nyarios teh ce. Tapi naon? Tapi ari kuriak henteu dianggeuskeun. Jiga anu teu boga modal. Padahal kari saeutik deui meuli janela sapintu mah moal sabaraha mahal. Oh, peda ima abdi can anggeus ce. Nya eta pira aku teu kabeuli janela sapintu, lebar atuh ima alus-alus teu anggeus. Na teh era ku batur mun kitu teu usaha eta mah beda deui urusanana. Cik Mami sasat mapanas ngarah Aisyah mikir. Atuh mani ngahuleung Aisyah teh sabab omongan Cemamih aya benerna. Aisyah jeung Sarip teh usaha taya leuleuna. Beurang beuting teu oleh ripuh ku pagawean.
tapi ari imah macan ngeus-ngeus. Nyai da ayeuna mah nyai teh geus senang angeuskeun imah teh ngewa kawas teu boga modal wae. Ceuk awewe nu geus umuran anu harita limpang pandeuri ngajingjing kalapa hiji. Kartos eta ge bi danya atuh mun dipikir-pikir mah tapi kumaha atunya da kuring mah awewe teu bisa prak sorangan. Ari bebeja Kakang Sarip teu angeus ku engke deui paribasana teh. Dara ripuh ku pagawean can akhirna kaluli-luli teh ya angeusna. Tembal Aisyah manehna ge hayangeun boga imah anggeus teh ngalah pantes. I ari Nyi Aisyah bekawas teu ngarti wae. Atuh murukeun ka batur teu kudu gapu sorangan. Da duit loba ieu. Di buruhan saanu ge daekeun, tidak kadar masangkeun janela sapintu. Tumang kohar keur nganggur, moal burung daekeun. Keur masok rinde ka nyai mah. Moal eranita keuna etong bebeja Kajang Sarip ari ripuheun mah kurang ngajalankeun naon hesena peperihkeun ece nyieun imah saguluntung dengan alkeun lalaki ku ece we sorangan da babari asal aya duit salaki nu nyiar duitna urang anu ngajalankeunana tah kitu nyai. Kitu ceuk cemamih ngahatean atuh beuki kasundutan wae hate Aisyah teh. Jadi bet aya rasa era ngadenge kitu mah. Tadi nama tara di pikiran da tara aya anu wani ngomong. Tapi ayeuna mah geuning bet karasa ngaheabna kana hate. Nya atuh ngarasa era boga imah teu angeus-angeus. Mangkaning ari nyebutkeun teu kamodalan mah moal aya teu percaya. Nuhun cemami, ayeuna mah kapikir ku abdi ge jigana isukan ge bisa ari masang jandela mah. Danya abdi ge hayang anggeus boga imah teh. Keuna rek nepungan mangkohar we engke. Teu kudu ditepungan ku nyai keun ku ece rek dititah ka imah nyai. Engke pas sore ngarasarse. Cik cemami beuki sumangat nyaritana ngahatean ka Aisyah. Ari bari ngobrol mah najan jauh ge teu karasa capek limpang teh. Aisyah sabatur-batur tarapikan ujug-jug langsung ka imah Tarji. Kasampak teh didinya geus loba jalma anu nyieun palung mani dokdak di buruan. Pasaran ngadadak nyieun tina awi dianyamkeun. Di tengah imah aya palebe keur ngukur-ngukur boeh. Harita Aisyah jeung baturna dibagiakeun ku istri Kang Tarji. Yang ngobrol sakedeung da teu jongjon pribumi teh loba semah anu ngalayad mani rabul. Sanggeus sadarila Aisyah jeung baturna amitan bring baralik di jalan ngobrol deui nyaritakeun kayaan Tarji nu maot ngadadak. Nya puguh wae jadi timbul rupa-rupa pertanyaan. Jadi unggal jalma beda deui pamadeganana baruga pikiran masing-masing. Jang Tarji teh kaserang kasakit jantung meureun etanya atawa urut cilaka di jalan teh akan ceuh deui meureun. Cek si bibi ngedalkeun pamadeganana. Ah lain bi cek urang dieu nage kalalaban ku muning cenah. Sabab kamarina tas kalengitan muning da palid kawalungan. Meureunan di pikiran we da puguh munding dagangan eta teh. Cek cemami. Sanunya mah diwadalkeun da paeh ngadadak apan. Aya nu wani nyarita kitu ngomongna janji ngab teh sanyana. Is ulah sok gagabah nyarita teh matak dipika ngewa ku batur. Urusan maot malain urusan manusia angin Allah nu ngatur. Boro-boro nu aya sabab apan orok ge sok aya anu burusu terus hos. Cik Aisyah rada nyereng teu panuju kana boga pamadegan kitu. Danya nyai maot mah teu beunang disangka aya nu gering ripuh panjang umur anu jag-jag berjag terus hos maot aya nu ukur ti tajong maot aya ge nu ragrag tina kawung panjang umur. Jadi jelas urusan maot mah lain pikiraneun manusia da geus pada mawa nasib atuh
baroga kulak canggem bagja awak sewang-sewangan. Citu cek cemami nu sajian jempe sabab ali dibawa kadinya masa rele age sadar yen umur mah angin Allah anu ningah ali geus nepi kana urusan takdir mah eueuh basa aneh sabab percaya kana kakawasaan Allah. Gancangna carita Aisyah geus nepi di ka imahna kasampak teh ngan aya biuci hungkul ari Sarip macan datang. Di imah teh ti iseun da budak matak ngalongkewang hate. Sejungjungan mah Aisyah teh diuk bari ngalamun nginget-inget omongan cemami jeung nu sajena. Nu nyaritakeun perkara imah anu teu anggeus. Keur kitu biuci nyampeurkeun gek diuk haripeunana. Kumaha jang tarji teh Nyai? Teu kumaha binya maot we da tos aya nyawaan. Ih Nyai mah bet kawas budak. Maksud bibi teh kunaon sababna pangna maot? Sabab ari hirupna manusia teu leupas hukum sabab jeung akibat. Maot mah memang geus aya patokan masing-masing, tapi sababna rupa-rupa tak kitu maksud bibi mah. Aya nya puguh maotna teh ngadadak cenah bi. Hati nama tegering heula. Sarta teu aya tanda-tanda ti kamarina ari ayeuna keur dipulasara ku kulawarga. Jika nama ayeuna teh geus beres meureun. Oh, jadi kitu nya. Nah kunaon atuh nya? Can aya nu terang bi bojona ge teterangeun. Ayekeun wae nu maot mah da geus puguh maot. Ayeuna urang badami we sabab kuring teh keur boga pikiraneun ieu teh. Kububi ku dibantuan mikir ngarah hampang kana uteukna. Cik Aisyah dari anaker malah mamadep ka biuci. Nah mikiran naon Nyai dari anaker? Besok aya basa ti batur mun imah teh dianggeuskeun sok loba nu nyangka teu puguh cenah. Nya ari akan teu mampu onaman moal jadi omong. Narajang ninggang ka imah urang mah apan kasebutna ge mampu. Jadi boro-boro nganggeuskeun anu geus aya najan nyeun deui ge moal burung bisa. Ina kumaha Nyai? Bet mamawa ka imah sagala ieu teh. Cik diuci heraneun. Tapi imah urang teh pancan anggeus da ku Kang Sarip diantep wae geus sabaraha kali diingetan sangkan dibereskeun. Tapi ku Kang Sarip mah teu dipalire, basana teh kagok lalipu can aya waktu jeung rerea di alasanana. Ta ieu teh ku batur mah jadi bahan catur urang lembur, jadi guyur. Magarkeun teh munjung cenah. Sabab tadi ge geus kadenge gerendeng nama aya nu paeh ngadadak diwadalkeun. Aya anu imahna can anggeus-anggeus cenah munjung eta teh. Kuring teh panas hate bi. Bisi salaki kuring disalang ka munjung deui, apanaena mah geus sadar, jeung geus babalik pikir, da munjung sote bareto, ayeuna mah henteu. Cek Aisyah manehna kasieun disangka munjung ku urang lembur. Padahal mangsa-mangsa harita macan aya nu boga pikiran kitu saurang ge. Oh. Mikiran eta nya nae saese teuing Nyai. Atuh bereskeun ku urang nitah batur anu bisa. Da ku duit mah sagala rupana ge babari beres. Tuti tajang mod atawa jang pupu atawa mang unro emang uhro. Kabeh ge ahli bangunan eta mah bari nante bari saeun anu kitu emah. Cek biuci tandes pisan dina ngomongna teh. Atuh hate Aisyah beuki tatag. Manehna geus buleud kayakinan yen nganggeuskeun imahna moal nungguan salakina. Nya bener bi, urang kitu we nya da moal lila masang janela sapintu mah. Tapi ari Kang Sarip ka mana atuh nya wayah kieu can aya mulang. Boba katutuluyan nyabana iteh. Dan nyaritakeun ka Cirebon cenah. Nya meureun keur nyaba keun nae lah da lain kakara.
Jangan Sarip mah udar-idar ge lain ngador teu pugu. Da sok mawa hasil nu cekil, tukang balantik masuk kitu, jaramah. Nya urang jalankeun atuh da duit mah aya bi. Barang keur genep catur kitu pantoe anu ngatrokan gancang kobi ucih dibukakeun. Ari berete Mangkohar ngahaja datang kadinya sabab meunang beja ti Cemamih yen kudu ka imah Aisyah. Geuning Mangkohar aya naon buburitan Mang? Ih ngahajai teh bi apaan disaur ku si Nyai. Kamana ayeuna? Cik Mangkohar bari unggah panto hareup ditutupkeun deui. Aya di jero na mah tukang jero we sakalian da keur ngobrol. Nya hayo atuh. Bus ka tengah imah kasampak Aisyah keur ngahuleng jiga nu bingung. Padahal mah lain bingung manehna tapi keur mikiran pigaweun hayang buru-buru lengsek. Damal naon Nyai ngahuleng wae geuning. Bari gek diuk. Ibu bukan mikiran Mang, syukur kan dia kuring taya perlu Mang. Apan ngahaja iga diwartosan ku Nyi Mami. Saur nanti kudu ka dieu disaur ku Nyi Aisyah. Atuh hoream-hoream ge maksa gene ka dieu da bisi penting. Cek Mangkohar jiga nu dinesnaker ka Aisyah teh ngawula. Ari nalatahkeun man teu kuring teh mangan Cemami anu hideung nepikeun peda tadina ngobrol-ngobrol ngeunaan pagawean. Kuring teh kan mikiran imah hayang buburu anggeus ngaratepi omongeun batur. Da kitu geuning batur mah sagala rupa teh jadi caritaan wae. Cek Aisyah bari nunjuk kana jandela nu can anggeus da memang ku Sarip dihaja teh dianggeuskeun. Da nya Nyai batur mah nempa urang senang diomongkeun. Nempa urang tungara diomongkeun. Jadi tungtung lama nu kitu anu kieu oge henteu oleh jadi omong. Abong baloga sungut tapi kenai da biasana. Ulah sieun ku diomongkeun malah mun kagorengan urang diupat ku batur, dosa urang teh ngurangan. Siap ditanggung kudu ngupat. Anu matak ngupat ngomongkeun batur teh lain sabab rugi ku nya. Maksudna teh ngupat ngomongkeun batur teh ulah eta teh. Sabab rugi ku 2 ku 3. Coba pikir. Ngomongkeun batur mah kae jauh untungna. Kadua lamun katohyan pipaseaeun, kadangkala bakal aya nu nampiling. Atuh katiluna dosa batur nu diomongkeun kagorenganana balik ka urang. Da ieu nu pangrugina mah. Siap di dunya mah moal karasana teh ke di akhirat. Nu matak di dunya mah ngomongkeun batur teh ngeuneuh. Sok loba jalana jeung sok loba batur deui. Naon sababna pang kitu? Sabab dosana teu langsung karasa. Karasana jaga di akhir tak kitu. Cik Mangkohar dari anaker. Manehna mapatahan ka Aisyah sangkan ulang ngupat kagorengan batur sabab rugi pisan. Leres Mang, kaharti ku kuring ge. Sanyana malamun kagorengan urang dicaritakeun ku batur eta teh untung sebab dosa urang ditanggung ku ngomongkeunana. Tapi da keukeuh we ari kadenge mamang hate teh teu ngeunah. Nyata angtu emang ngeunah mah. Apaan pangna ku agama dilarang ge ngomongkeun kagorengan teh matak nganyerikeun kana hate jeung matak nimbulkeun papaseaan sarta ngadatangkeun fitnah. Nu matak nu sok ngupat teh dicaram pisan sabab eta teh dosa. Cik Mangkohar manik tandes nyebutkeun dosa na teh. Aya Mang, pugu kuring teh aya perlu ieu teh ka Mamang. Kumaha geus terang atawa acan Mang? Cik Aisyah mengkolkeun omongan kana pangabutuh sorangan sabab di tadi keur dipikiran. Ari sacara garis badagna mah geus terang mangge da Nyi Mamih ngobrol heula jeung Mang. Tapi ari kana maksudnya inu saranesna mah da acana kumaha kitu. Kieu eta teh Mang, ari imah can anggeus alus atawa henteu? Nya goreng atuh. Komo da Nyai loba duit apaan. Nah, make teu dianggeuskeun. Ieu teh matak piomongeun batur ieu teh. Nya kajeun atuh ari kitu mah. Pamadegan Mamang sarua jeung pamadegan kuring.
taina kieu mang kulantaran waktosna tanya kapan wargi sedayana dipungkasan dicekapundieun kadinya carios dibelaan karangan Kilig Sakti Sumedang bagian anu ka-31 pamugi carita Sunda tiasa katampi kalian kebingahan atuh lajengna bagian anu ka-32 enjingna waktu sami pamugi urang sadaya tiasa ditepang damkeun deui. Mandina marang ngaturkeun nuhun kepada sanana wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.